Aing ngaliwat teh naon wae bumbunanya. Duh, apal urang. Teleponnya gitu si Tinanya. Sugan apalin cara ngaliwat. Telepon heula. Sahaya teh nu nelpon? Si Bangkar Warah antep pas. Angkat atuh si Tina diangkat wae deh. Telepon deui Tuluy eta. Ada sambung ngalus. Arek naon euy we kieu geus nelpon. Moal diangkat lamun lain piduiteun. Anjing ngalus euy. Angkat atuh Ih, ya. Halo? Tina, Naon Bangkar Warah? urang rek nanyakeun. Nanya naon? Ai bumbu ngaliwat naon? Oh, gampang eta mah gampang. Sok dengekeun yeuh. Asupkeun bawang beureum. Bawang bodas. Bawang bodas, salah. bawang beureum. Bawang beureum. Kan ada gua. Nya sok. Terus Uyah, asupkeun ka dinya. Terus pecin. Terus naon deui? Sok nu terakhir make salam. Oh, siap. Assalamualaikum. Liwat geus asak jahit lah. Alah, liwat nama loba, tapi teu boga deungeunana nya teh. Telepon lah si Bangkar Warah, sugan boga deungeunana. Halo? Naon Tina? Hadiah ya, liwat loba. Tapi teu boga deungeunana Oh, nyasok urang kadinya ayeuna mawah ayamnya. Nya atuh sok di dagoan. Anjir euy. Si Jalu ayeuna barang hakan ya euy loba liwat pasti loba sesana ieu mah. Wah, newakeun si Jaluna lah uang karungan bawa ka ditu. Anjir, makan hayam ieu mah si Bangkar Warah mau hayam, tungguan lah di dieu. Tina, mana liwat ka? Ya, liwat mah loba tah, loba. Mata kei geura pencit hayamna. Ki, urang mah mau ayam ka dieu teh lain rek dipencit. Nya jang naon eta mau hayam? Si Jalu teh karunya geus 3 poe teu barang hakan. Tuh hayam teuing merek si Jalu. Tina, Naon? buru atuh urang geus lapar cenah rek ngaliwat. Ya yo, beasna, tapi kumbas sing bersih. Oh, dikumbah sih bersih. Kumbas sing bersih. Atunya. Nah, sok. Kumbah heula beasna ieu mah. Si Tina mah beda jelemana apik segala pagi kudu bersih. Kumahanya carana ieu beas ame bersih. Oh, heueuh. Tah. Baju oge lamun kotor dikeuman heula mah ya ku deterjen sok bersih. Wah, ieu mah urang boga akal euy. Bangkar Warah, Naon Tina? mana beasna? Itu keur dikeuman heula. Dikeuman ku naon? Dikeuman ku deterjen. Pinu dikeuman ku deterjen. Kapanan baju oge lamun yang bersih dikeuman heula ku deterjen. Beut mah eta meureun keuman. Dina, Kumaha? ieu urang geus makas rona. Oh nya tuh, sok bujurna sabun colekan. Ame naon Dina? Ame babari ngumbahna engke kokotorna morolok. Oh, gitu. Oh, ya tuh nya. Nya. Kunaon maneh lempang laut kitu? Ieu panas bujur Tina.
panas bujur. Ari eta bujur kastrol geus disabun colekan can. Geus tadi teh sakalian bujur urang depan loba kotor. Taku urang teh sabun urang teh disabun colekan. Nya atuh disabun colekan mah panas, belegug. Makarwara. Naon cenah? Geuning teh liwat teh asa pahit pisan. Nya, tenguna asin teuing. Sigana maneh mah barang asakanana bari makruh ieu mah. Pan aing teh bari nyeri bool, pan panas. Atak ge lamun barang asakan kudu bari senyum, ame rasana ngeunah. Oh gitu. Ya nah maneh, teu barang dahar baru seureuseuh wae. Apa mah rasana ngeunah? Bodoh maneh mah. Ina, Hah? batur mah mun nyaliwet kerakna dihandap. Terus lamun maneh ngaliwet kerakna di luhur kitu? Henteu lain. Terus kumaha atuh? Urang mah mun nyaliwet kabeh teh jadi kerak. Eta mah tutung belegug. Geus asak we liwet teh. Ina, ieu liwet geus asak. Sok wae jahit teu deui da panas keneh. Oh atuh, urang dijahit. Tina, ieu geuwat teh geus tiis. Geus tiis pan kakarage cikeneh. Kan ku urang geus make obat penurun panas. Ala batu kitu mah kumaneh? Tina, Hah? ye betul nyaliwet mah. Ngaji ge kaliwet mah minyakan ami lunyu ami ngeunah. Oh jadi minyak kan? Minyakan jik. Ah atuh nya. Tina, ieu liwet geus asak. Cik ningali make minyak tuh. Make Make minyak naon ieu teh di bau. minyak rambut Tina.